Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul dongeng Neng Jejeh karangan Ibu ETS anu disarungsum ieu dongeng teh ku almarhum Bapak Ka Sukarna ti Bandung. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga tiasa di subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-21 sakumaha anu kauninga anu kabandungan ku urang sadayana dina bagian anu ka-20 dinten kamari hanja urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun kaayaan alam ti beurang di lemburna Jang Wahyu harita kasumpingan ku Juragan Sudira nya sareng bojona oge ku Bu Wiwi anu harita nuju maluruh Neng Jejeh teh tah kumaha lajengna ieu carita. Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Bareng panto imah muka ari breh horeng tamu teh sepuh-sepuhna Neng Jejeh. Atuh Jang Wahyu ngagebeg sajongjonan ma Olohok manehna mani ngelepar sok sieun kumaha onam. Tapi ras teu boga dosa naha make kudu sieun atuh pok Jang Wahyu teh ngomong sorana teh ngageter. Geuning Juragan, mangga atuh kalebet Juragan. Ceuk Jang Wahyu hari teh bari neuteub kata tamu. Mangga, hatur nuhun. Jawab Juragan Sudira bari terus mukakeun muka sapatuna sarta bus hari teh ka jero imah dituturkeun ku istrina jeung saderekna. Jang Wahyu manipak pikpak manehna ngamparkeun samak ari hatena mah seueul sabab dihenteu-henteu ge. Ieu tatamu teh penting tangtu urusan Neng Jejeh nu matak manehna reuas. Sok sieun kumaha onam maklum geus aya pasal. Sigana mah arek nungtut pangdatang kadinya oge. Mangga atuh linggih Juragan. Aduh hapunten. Ieu geuning kaayaan di abdi mah. Ceuk Jang Wahyu hari teh bari lurat leret kawas aya anu diteangan. Teu nanaon, sami bae Jang. Jawab Juragan Sudira hari teh leuleuy. Barang dijawab kitu teh Jang Wahyu teu pati reuas. Hatena ngadadak leler. Teu dagdigdug cara tadi sabab tamu katinggalna ayeuna rada someah. Sumpingna teu siga ambek beda pisan jeung sasari. Ari Juragan Sudira harita gek anjeunna teh calik sila namani andekak nya kitu deui istrina sareng saderekna. Harita enggeus merenah caralik cak keteraka. Atuh ari geus kitu mah solongkrong bae Jang Wahyu teh harita munjungan heula ku tatamu ditarima. Sajongjonan jara rempe teu aya anu nyarios boh tatamu boh pribumi biwirna siga dikaput. Henteu lemek henteu nyarek kawas eueuh piomongeun bet kalah ngareluk bae. Atuh Jang Wahyu maksakeun sieun-sieun oge nanya bari dumareuda. Aduh hapunten bae abdi teh bade tumaros Juragan. Sarehna kareurewasan wireh Juragan sarumping tara-tara ti sasari. Kersa rurumpaheun angkat karompok jisim abdi nu matak pikaisineun kieu bubuhan sagala sepi teu aya pikeun ngahormat. Namung sanaos kitu ge abdi ngahaturkeun nuhun Juragan ka Juragan pameget sareng ka Juragan istri anu kersa rurumpaheun angkat. Abdi bingah liwat saking kasumpingkan ku Juragan teh namung terasna mah isin wireh teu tiasa ngangkeun ngahormat anu satimpal. Kujalaran eta pisan mugi kersa ngahapunten sarehna kanggo abdi mung ukur kieu buktosna. Liuk eueuh ragap teu aya teh sayaktosna. Sareng sajabi teh eta abdi teh kareurewasan maklum ari jalmi alit
sok seueur kaluluputan ugi juragan kersa ngawartosan kasim abdi pangkersa sumping ka dieu aya pikeun saeunaon juragan ceuk Jang Wahyu sopan pisan nyaritana teh sok sieun aya basa anu teu merenah anu bakal ngajaheutkeun kana manah tamu. Samemehna ngajawab teh juragan Sudira imut ret ngareret ka istrina ret deui ka saderekna teras ngajawab kieu pokokana teh sifatna luhur teu langit bubuhan jelema jegut. Jang Wahyu entong sieun komo jeung reuwas sagala pedah kadongkapan bapa dasane rek naon-naon bapa dengan saukur arek nanya kitu ge upama ujang daek ngawartoskeunana sarta nerangkeun anu sabenerna teu kabeuratan mun Jang Wahyu upama bapa rek nanya. Jawab juragan Sudira harita teh malik nanya, aduh teu aya kaabotan nanaon abdi mah juragan mangga bae. Jawab Jang Wahyu manipias sigana teh, ieu Jang Wahyu anu rek ditanyakeun ku bapa teh tapi samemehna nanya lantaran urang manusa nu geus tangtu loba nyorang kasalahan. Jadi cek pikiran bapa nu leuwih alus mah urang silih hampura heula nya. Abdi mengiringan bae juragan. Margi abdi matara aya kaawonan ka saha-saha oge. Komo deui ka juragan mah. Jawab Jang Wahyu mimiti teger. Keun bae cenah da moal dihakan sugan lamun engkena diambek deui mah. Syukur atuh lamun kitu mah cek juragan Sudira nyaditana eureun heula diselang ku ngusap beungeut tidinya kakara neruskeun deui omonganana lain ari Jang Wahyu basa datang ka bapa babarengan jeung jejeh teh di mana eta teh papanggihna Jang. Oh sumuhun juragan abdi teh papendak di Purwakarta. Jawab Jang Wahyu pondok pisan. Ari indit ti dieu ka Purwakarta bareng jeung JJ atawa henteu. Henteu juragan margi abdi mah teu niat ka Purwakarta harita teh anu dimaksad babade ka Palered milari dagangan muncang. Namung di hal teu andir tepang sareng sileunya inu bade ka Purwakarta. Ari abdi teu weleh dikakalakeun ku sileunyai teh. Malah pun bapak madugi ka maotna cek wartos mah korbana pun bapak teh diguna sika ku sileunyai malah sanes pun bapak bae anu bade dikorbankeun ku sileunyai teh abdi oge diarah-arah tah ku dasar eta pisan hubungan abdi beuki awon bae sareng sileunyai teh sanes nanaon sanaos manehna abdi adi beuteung abdi dina syariatna mah tapi da kitu geuning batin-batinna mah hayang binasa bae. Di mana Jang Wahyu ngadenge beja kitu teh? Nya eta teh kira-kirana cek juragan Sudira bari neuteuk. Nu ngawartosan teh bojo sileunyai nya eta pun adi pisan. Margi diwartosan ku manehna yen pun bapa maot cenah sarta tinggal abdi nu bakal nuturkeun maut. Jawab Jang Wahyu bari ngaheruk bekating kunalang sainget ka bapana anu henteu boga dosa. Aduh jahat pisan ta sileunyai teh lamun kitu mah. Nah ku urang teu dilaporkeun atuh kanu wajib Jang Wahyu. Ceuk ramana neng jejehan teh mah ngahulang. Nu mawi henteu juragan. Margi cek emutan teh sok sieun kirang kiat buktos-buktosna. Diantep bae ku abdi teh. Namung barang papendak di hal teu mah sareng budi manehna awon pisan teras bae ku abdi teh ditaros malih tepi kagelut pisan harita teh. Sarta manehna kasoran teu emut di bumi alam.
sanggeus manehna eling deui sarta beres teu aya nanaon kakara abdi teh meser karcis kareta api keur ka Paleren. Ari sileuh nyai meserna ka Purwakarta. Namung dasar abdi nuju tiis harita teh hayoh deui kacopetan. Atuh modal teh seep keur mamodal ngan sakedik. Anu paling nyeri hate mah abdi ampir diturunkeun ku kandektur teh namung alus bae kandekturna bijaksana. Abdi teu nanaon teu dinaon-naon harita teh. Atuh teras bae kagok asong abdi teh turun di Purwakarta nu dimaksad teh bade kuli-kuli milari bekal balik naruhkeun nasib di Purwakarta. Tah nuju abdi kuluntang kulinting di perowana ari joa teh tuang putra Neng Jeje sarta cungas cingeus sapertos aya kasieun. Atuh da puguh parantos kenal lajeng ku abdi teh ditaros anjeunna bungaheun pisan patepang sareng abdi teh sarta anjeunna ngawartosan tas ti bibina cenah. Ari di pasar nuju meser oleh-oleh ditutur-tutur ku hiji lalaki anu ngakukeunana Den Ahmad. Malah Den Ahmad teh koreng baturna sileuh nyai geuning anu harita teras ngabeberik ka stasiun. Namung baranggok sareng abdi manehna teh teu wani kebat duka kunaon. Tetela manehna oge meser karcis anu ka Bandung. Ari abdi kalintang nuhuna harita dipangmeserkeun karcis ku tuang putra teh sarta tiasa wangsul deui ka Bandung. Namung barang turun di stasiun Bandung Neng Jejeh keukeuh mundut tulung ka abdi supados ngajajabkeun anjeunanana. Margi sieuneun ku sileuh nyai sareng Den Ahmad. Atuh kapaksa abdi teh nya tujuan margi ceuk emutan kasayan kedah dibales ku kasayan. Namung barang dongkap ka bumi Juragan tos nyampak aya sileuh nyai sareng Den Ahmad sarta Juragan bendu ka abdi sareng ka tuang putra anu saleresna mah teu gaduh dosa malah sajabina ti disiksa teh diusir sagala rupi. Watir abdi magan ka Neng Jejeh teh ceuk Jang Wahyu hade teh bari ngalimba. Aduh kaci da salahna bapak jeung ibu teh Jang Wahyu. Ari harita terus ka kumaha ceuk Juragan Sudira kuram kireum. Memeh neruskeun omongna Jang Wahyu ngusap beungeutna cipanonna ngararenclong tapi manehna nurutkeun bae pok nyarita deui sorana teh dumareuda. Tah harita teh teras Neng Jejeh sareng abdi leumpang ngulon teu paruguh pipikiran nyaliren di situ aksan maksadna rek leureuf bae ngalelerkeun kasedihan sareng bade ngemut-ngemut kedah kumaha nyalaku anu kudu ditempuh teh. Tapi asa teu ku hanteu harita datang sileuh nyai sareng Den Ahmad nyampeurkeun maksa ngabedoa Neng Jejeh. Adi sasaurana teh cenah dititah ku Juragan. Neng Jejeh teh jejeritan atuh abdi teh teu katahan ger deui harita teh gelut sarta abdi anu kenging manehna mati gujubar lajeng abdi mamios deui sarta teras karorompok ngarah moal diganggu deui lamun Den Ahmad ngarudag teh. Bari teras badami enjingna bade ngadeuheus nedah ampun ka Juragan. Namung barang abdi dongkap ngadeuheusan ka Juragan geuning bet diusir deui. Atuh Neng Jejeh teh nangis teras anjeunna teh miyos rek nuturkeun indung suku sarta henteu kersaeun dibarengan ku abdi teh tapi abdi make maksa bae nutur-nutur ka anjeunna supados teras maturaan ngarah teu pareumeun obor. Barang tetela anjeunna geus nyewa di Pasir Malang nembe abdi teras wangsul deui. Ayeuna pisan teu acan ka ditu deui margi anjeunna teh nolak ditepangan ku nu wawuh. Ceuk Jang Wahyu hade teh bari nutup caritaanana. Ngadeungi dongeng Jang Wahyu Bu Esih sareng Bu Wiwi harita reumbai Cimata tina bakating kuwatir ari rasku nasib anak nu disiksa tanpa dosa ayeuna kalunta-lunta. Malah Juragan Sudira pameunteuna mani geuneuk tina bakating ku ambek ka sileuh nyai jeung ka Den Ahmad sarta pok ngomong semunu gemes.
mun dibentar gelap ta si Ahmad jeung si Lenyai teh ceuk Juragan Sudira harita tika karekat barang jempe ngomong kitu henteu kanyahoan deui jeleger teh sora gelap tarikna kaliwat saking dibarengan ku buri Nyai anu harita ngolebat ger hujan teh gede pisan siga nu dicicikeun jeung lila kabina-bina matak bosen anu nungguan harita teh hujan angin lilimbuhan gelap dordar mata ketir caah caah Cikapundung caah Babakan Ciamis Kakoom Pasir Malang ge Kakoom cek nu tinggarero mani rame babarengan kaparengan harita teh hujan geus rada raat. Hah? Pasir Malang kakeueum. Aduh, Neng Jeje kabanjiran panginten Juragan. Cek Jang Wahyu harita teh bari ngorejat. Naon? Kabanjiran. Kabawa caah. Aduh, tulungan atuh Jang Wahyu buru. Tulungan Jang. Cek Juragan Sudira harita teh bari anjeunna melong ka Jang Wahyu. Atuh bring bae arindit kabeneran harita teh barang tepi ka jalan breh aya delman. Atuh harita disewa geuleyeung delman teh maju ngajugjug ka Pasir Malang. Kudana teh dipecutna meureun tarik pisan. Meureun ngarah gancang tepi ka barang harita geus tepi nyampak geus loba jelema mani rame pabaliut hayang nulungan ka rakyat anu harita imahna kakeueum ku cai caah. Tulung, tulung. Cek hiji awewe anu teu bisaeun indit lantaran kakeueum ku cai anu sakitu umpal-umpalan. Neng, Neng, ieu engkang Neng. Cek Jang Wahyu bari terus muru harita mapai sasak anu geus kakeueum ku cai tarik pisan. Anu nyeak harita umpal-umpalan matak paur nu ningali. Hei Jang, balik deui Jang, bahaya eta, hayo balik deui. Ceuk anu naringali harita teh hariwangeun ka Jang Wahyu. Mega nu hideung ngadingding maraju ka bawa angin siga nu moekan langit. Cacakan hujan geus turun gede na kabina-bina tepi kawalungan caah henteu bisa nampung cai tina bakatingku gede tapi ayeuna geus ceudeuem loba deui pihujaneun. Matak hariwang nu ninggal sabab lamun hujan deui anu gede cara tadi boa-boa matak bahaya. Ku hujan nu tadi oge Cikapundung geus banjir caina umpal-umpalan sorana kadenge seah matak paur ningalina. Katambah pating arampul nu paralid katingali malah siga aya imah anu geus kabawa cai tihang-tihang nang ngarambang nya kitu deui bilikna teu beda ti lulun samak jurig nu aya di cai. Katambah waktu harita angin gede ngagelebug dibarung ku gelap dordar kilat na pating baranyai matak nyeblak kana hate. Malah loba jalma-jalma lamun kilat ngaburi nyai manehna osoknya lingkar sieun di bentar gelap. Malah sok meungpeukan ceuli kawasieun katorekan. Atuh henteu matak heran tatangkalan ting pelnong harita teh. Komo tangkal kalapa mah barang-bangna siga balap kawas dibedol ku angin. Itu deui tangkal jambe siga nu ulang-ulangan untungna teu daek runtuh. Akarna parageuh pisan beda jeung tangkal kiara loba nu brak-bruk raruntuh. Wah, kapungkur mah masih kene seueur tangkal jambe teh nya. Ayeuna mah tangkal jambe teh tos hampir teu aya. Pinang teh nya tangkal jambe teh. Di lembur mah seueur keneh tangkal jambe teh. Di kota mah tos teu aya ayeuna mah tangkal jambe teh. Komo deui dina kaayaan jalma teh pating jererit.
culak celuk menta tulung ibarat neng jejeh baik gegeruan mata kuatir katambah jelema anyar teu apa di lembur eta. Atuh manehna bingungeun ka mananya kudu leumpang sabab geus pinuh ku cai jerona teh semet cangkeng. Kukitu teh mah pantes sabab waktuna hujan gede neng jejeh mah keur ngaguher. Sarena teh tibra pisan kawas anu disirep bae. Sabab ari ti peuting mah manehna teu daek sare lantaran teu kuat tiris. Sarta loba reungit anu nyoco ngeuhiung luhureun beungeut matak bosen nu nepakan. Ari harita caahna siga nu ngagentak pisan ibarat hujan di girang teu beda ti caah dengdeng da ujung-ujungna lep bae. Atuh kajadian kitu teh loba anu teu nyarahun komo deui anu keur sare mah asa dina pangimpian ari lilir nyampak cai siga anu ngeueum imah. Nya kitu deui neng jejeh lilir-lilir geus kakeueum luhureun bangku. Kacayan anu matak manehna reuwas gancang harita kaluar pingpingna kakeueum cai. Atuh leumpangna disasar dirampa-rampa sieun salah jeung sieun manggih nu legok pek tilelep laput pisan. Atuh leumpangna teh ngarandeg bari terus gegeroan celak celuk menta tulung manehna nyahueun pisan. Barang aya nu ngagero nyalukan manehanana kana sorakna geus apal. Najan kasawur ku cai anu kadengena nyewar tapi atra nyebut neng sarta nyebut ieu engkang. Barang manehna ngareret kana eta lebah sasak anu geus kakeueum cai atuh plong bae molongpong sabab sidik katingali Kang Wahyu keur mapai sasak nyampeurkeun manehanana. Atuh manehna ngagero tina bakating ku atoh aya anu bela pati teh. Kang, tulung Kang. Cek neng jejeh ngagorowok deui. Hei, Jang, hati-hati, Jang. Cek jalma-jalma nu ti tonggoh pating gorowok manghariwangkeun anu keur meuntas harita teh. Cicing heula neng, omat. Ulah leumpang bisi mendakan nu jero. Cek Jang Wahyu hari teh ngagorowok. Jang Wahyu siga nu muringis bari mapai-mapai sasak anu geus kakeueum cai. Manehna teh ati-ati sieun ka bawa cai. Anu nyeor tarik pisan sorakna mani geeuman leumpangna disasar bae. Maju saeutik-saeutik. Maklum gede bahayana lamun kurang ati-ati. Pek manehna ti soledat kose kabedol ka bawa palid. Mun manehna ti kosewad beureun palid ngaleng-leong ka bawa ku cai caah anu sakitu gedena samar teuing bisa ngojay sabab caina teh tarik kadeuleu umpal-umpalan loba dahan kai rambang ting sarewat mani rabeng kawas anu balap ngojay. Wargi mitra kaum dangu sadayana urang rehat heula sakedap wilujeng wayah kieu ka sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda anu masih keneh manco dina channel YouTube Dongeng Mang Aa khususna dongeng neng jeje ieu. Pamugi dina dinten ayeuna sadayana mitra kaum dangu sadayana aya dina kaayaan sehat wal afiat, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haturan urang wayah kieu ka Bapak Taryo nu aya di Jambi, kumaha damang Bapak Taryo? Oge ka Arum Caket nya. Haturan urang ngadangukeun ka Pak Tajudin Pijit, kumaha damang Pak Tajudin di Sumedang. Oge ka Pak Dede Riswandi di Sukabumi, haturan urang ngadangukeun. Oge ka Pak Muhammad Suyanto, ka Bapak Uwon Sumarna oge nu aya di Kampung Sukamanah Barat Cikampek, haturan urang ngadangukeun. Ka Mamah Dahlia kumaha damang subscriber enggal di palih mana ligihna Mamah Dahlia aturan nu jeung ngadangukeun bae. Oge ka Pak Rohendi nya nu aya di Kudus, pamugi sarehat sadayana di Kudus. Oge ka Teh Siti Sarah aturan nu jeung ngadangukeun ka Kang Kanu oge jeung ngadangukeun ka Pak Obi oge jeung ngadangukeun nya.
Oge ka Teh Mutia Wangsi haturan yang ngadangukeun ka Ibu Dokter Yulinda Belia oge kumaha damang di Tasik ka Pak Ahmad Ropai oge jeung ngadangukeunnya di Serang oge ka Teh Linda Imut di Bandung jeung ka Kang Setia Budi nu aya di Tasik ka oge ka urang Sumatera Selatan ya ka Teh Anita Kresna kumaha damang Teh Anita mudah-mudahan sehat ka urang Saguling ka Bapak Dadang Sobari oge uli jeung ngadangukeun ka urang Banjar ka Pak Prabu Arjuna uli jeung ngadangukeun oge ka urang Gunung Halu ka Ibu Deti nya uli jeung ngadangukeun ka Pak Ade Sukarna oge kumaha damang oge Pak Ikno ieu aturan kumaha damang Pak Ikno oge ka urang Buah Batu ka Ibu Entin nya aturan uli jeung ngadangukeun ka Pak Jaya Subrata oge ka Pak Yana Mariana lajeng ka Teh Rizka Damayanti aturan oge ka Pak Agus Somantri lajeng ka Ibu Enji nya lajeng ka urang Ciamis ka Teh Tami Malihah aturan oge ka Teh Is Juliani nu aya di Mekah aturan lajeng ngadangukeun bae atuh nu sanesna mah dikumkeun bae ka anu masih mikalandep kana dongeng Sunda aturan wilujeng ngadangukeun pamugi sakali deui ieu dongeng teh janten landong pangbeberah kana manah ngurang sadayana. Sabades teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Jang Wahyu siga nu muringis bari mapai-mapai sasak anu geus kakeueum cai manehna teh ati-ati sieunun kabawa cai anu nyeor tarik pisan sorakna mani geueuman lempangna disasar bae maju saeutik-saeutik maklum gede bahayana lamun kurang ati-ati teh pek manehna ti soledad kasedot kabawa palid mun manehna ti kosewad teh meureun palid ngaleng-leong kabawa ku cai caah anu sakitu gedena samar teuing bisa ngojay sabab caina teh tarik kadeuleu umpal-umpalan loba kadahan kai anu rambang ting sareot mani rabeng kawas balap anu ngalap balap ngojay bae lantaran manehna apik dina jeroning meuntas teh teu burung bisa salamet geus tepi ka beulah ditu sarta geus ngaliwat sasak atuh gancang bae turun lep-lep beuki ngajeroan nyaho-nyaho eta cai jeroana hampir sameter beungeut cai dina dada atuh leungeun Wahyu gancang ngacung harita sarta terus leumpang deui nyaleserna lalaunan ugu bae mata kreuwas dina sajeroning leumpang teh komo manggih anu legok mah ari jlig ari kerlep jeroana sasamet leuheung atuh Jang Wahyu molotot sarta ngarandeg sakedeung dina bakating kureuwas sarta sukuna maju deui sirikna teh teu disasarkeun ari nu legok kaliwat Jang Wahyu siga nu ngajungjung beungeut caina kaciri semet dada deui bae ningalikeun Jang Wahyu teh neng jejeh reng hapranjung ngambekanana ngahegak manehanana rek manehna teh mangpawurkeun sieun Jang Wahyu kacewet atawa manggih nu jero tang tu bae ti kerlep jeung neng jejeh teu nyahoeun naha ari Jang Wahyu teh kira-kirana bisaeun ngojay tina cai kitu gancang manehna ngagero enggeus Jang Wahyu deukeut mah engkang jeung neng jejeh bari ngacungkeun leungeunna ari cipanonna teh ngagarendang neng antosana di dinya neng jawab Jang Wahyu asa dibere hate atuh beuki gancang bae nyampeurkeunana teh barang harita geus tepi krewek neng jejeh nyekel kana leungeunna Jang Wahyu gabrug manehna ngarangkul ari babawaanana harita teh dialungkeun siga anu teu lebar bae tina bakating ku bunga atuh gembolan neng jejeh harita kadeuleu ngambang maju dina beungeut cai kabawa ampul-ampulan Kang aduh abdi teu wantun maju Kang cik neng jejeh cipanonna teh mani reumbai aduh nu mawi engkang dongkap oge sejabela tumutur ka neng sing reug-reug bae neng mah pan aya engkang ayeuna mah cek Jang Wahyu bari dumareuda bari neuteub kana beungeut cai anu nyedot kamana engkang ti jalaneun urang teh atuh
duka atuh Neng lamun cicing di dieu naik kana suhunan imah sieun ancur Neng ari majeng kahilir teu acan terang pisan engkang mah kana kaayaan daerah ieu teh kumaha lamun beuki hilir beuki jero sareng ka mana jalana. Jawab Jang Wahyu bari neuteub kana sasak anu geus kakeueum ku cai. Urut manehna tadi meuntas tea. Hei Ujang, buru-buru meuntas. Tuh. Ditonggoh geus hujan deui, buru-buru. Bisi sasakna hancur deui, buru. Ceuk hiji sora kadengena teh hawar-hawar. Gancang Jang Wahyu teh ngareret kana lebah eta sora ari breh anu ngagorowok nangtung di suhunan imah nu henteu kakeueum cai. Bubuhan aya ditonggoh sarata hantem culak celuk maksudna hayang nulungan ka jalma anu katingker henteu bari saeun bijil. Lantaran kapegat ku cai caahna dadak-dadakan. Neng urang meuntas deui kana sasak bae nya. Margi engkang tadi salamat geuning tiasa meuntas ka dieu. Kiraku sugan ari meuntas ka ditu henteu tiasa mah. Ceuk Jang Wahyu bari nyaritana teh jumak dumareuda hari wangeun meureun sabab rek mawa hiji istri anu ceuk jiwa manehna mah leuwih berharga batan manehna. Neng Jeje henteu nembalan lantaran hatena sieun keur meuntas-meuntas meunang bahaya. Gawe nangan melong bae ada temat neuteub kana beungeutna Jang Wahyu. Cipanona cari masbas siganus sejen rasa yen bakal manggih bahaya anu tumiba ka dirina. Malah ka Wahyu oge kontak perasaan Neng Jeje teh karasana manis seber kawas jadi kila-kila yen ulah meuntas kana sasak. Sabab bakal manggih bahaya anu tumiba ka dirina. Atuh manehna teh Roy aya wani aya henteu anu jadi pikiran teh bingung mamawa Neng Jeje. Kumaha atuh Neng? Urang meuntas kana sasak deui atanapi mapai lembur kahilir anu urang teu terang jauh dekeutna. Ceuk Jang Wahyu hari teh bari neuteub. Hei nu duaan buru-buru nyingkah cayeuna beuki luhur. Cuk nu di luhur suhunan teh ngagero deui. Engkang, aduh engkang. Kumaha engkang? Cuk Neng Jeje bari hiung ceurik kawas anu enggeus beak pangharepan. Neng, hayu. Euleuh. Waktosna kabujeng seep para wargi mitra kaum dangu sadayana cak urang tunda heula. Ieu dongeng Neng Jeje dina seri anu ka 20 hiji dina dinten ayeuna. Insyaallah urang teraskeun deui dina seri-seri anu salajengna. Sakitu anu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.